Ayeuna teh jadwalna nyokot MBG adil besti pan eta teh saminggu teh 2 kali nya menang MBG teh poe Senin jeung poe Kemis. Bari sakalian mikeun baju adi ieu teh tadi teh sakalian ngaliwat kitu nya besti. Nyokot MBG na beres ayeuna mah urang ka warung heula besti urang balanya henteu eta tadi teh ulin heula sakedeung ka si Jenaira geuning nya. Singkat cerita ieu teh geus di imah nya besti caritana ieu teh rek nyen cilok jepret tos nu bisa we ieu teh nya tuh si bocil mah nya da inu motongan hayang ngiluan pan sok bingung ari barang gawe jeung bocil teh kieu teh nya ditutur besti. Ieu teh kos nu heueuh we nyen cilok jepret teh kos nu bisa kamari oge gagal geuningan ieu teh boga tetelan kitu nya asa eutik nya sesa kamari nyian sop geuning nya. Ningali tutorial tadi teh kos nu heueuh we kos nu bisa wae ieu teh mentakan teu loba teuing nyeuna oge saparapat ge henteu ieu teh. Ari keur puasa kieu mah besti meuni samarka hayang cilok jepret padahal mah menang keneh meuli we 5.000-an ge wareugnya cilok jepret teh ari nyieun mah tararangel kieu tah besti. Bari ditutur-tutur ku budaknya ari nyieun mah geura teu cara meuli ceuk urang mah meuli mah wareug ngeunah samarana oge ngeunah karasa anu sorangan mah ieu teh ngeunah teh henteu. Bakat meureun hawa nafsu eta teh nya hayang nu kitu teh hayang cilok jepret sagala dasarnya tah atuh ieu teh da kadang geus buka meting ka dahar ting moal kadang eta teh sok dibikeun we dikaabahkeun we dibikeun da nya kumaha teu di dahar pisan mah nya. Tuh bakat si bocil mah ari inung keur kieu teh sok hayang we mentakan dibere we teh saeutik mah meh cicing nya. Udah kutangeung bestinya ngabuleut-buleut kieu teh bari ditingalikeun ku budak mah aya meuni asa kurang riweuh padahal mah mending keneh meuli nya. Heueuh leulewiheun nya tah si Sri mah atuh kenai nya diajar ieu teh meh bisa diulik we pigawean teh teh budak hayangan tinggal nyieun meureun ari ngeunah mah nya. Tapi besti mending keneh meuli katanya daripada nyieun mah tararangel nya olok gas nya olok pokona mah jadi loba biayana teh teu cara meuli nya 5.000-an teh wareug. Ieu teh bari nungguan cilokna asak kulup teh ayeuna mah urang neleupan heula baju besti tingalikeun teleupan urang meuni saabreg-abreg kieu nya ya Allah aing mah ieu teh bari lungse panas kieu mah nya. Da teu cukup ditinggalikeun besti ari digawean mah tuh geuningan beres tikakeun saabreg-abreg kitu nya. Heueuh ieu teh aduh aing nya teleupanan beres cilokna oge asak besti.